Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo amardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sabi'atu sareng ari maqalah anu katujuh. Eta an Yahya bin Mu'adz katampiti Yahya bin Mu'adz. Rodia mugi ngaridoan saha Allahu Gusti Allah anhu ti Yahya bin Mu'adz ma asallaha karimun wala asarod dunya alal akhirati hakimun. Ma asa moal maksiat Allah ka Gusti Allah saha karimun jalmi anu mulya. Ae hamidul fi'ali tegesna anu terpuji kalakuanana. Karim teh nyaeta hamidul fi'al anu terpuji kalakuanana. Wahwa sarang ari itu karim nu disebat karim teh eta man jalma yukrimu anu ngamulyakeun itu siman nafsahu kana dirina itu siman bit taqwa kalawan takwa. Jadi mulia na jalma mah mungguh Allah mah nyaeta anu takwa. Wabil ihtirasi jeung ngajauhan anil ma'asi tina maksiat. Wala asaro jeung teu milih itu siman ad-dunya kana dunya. Kumaha maksudna teu milih kana dunya teh? Ae la qaddamaha tegasna teu memprioritaskeun itu siman kana dunya. Wala paddolaha jeung teu ngunggulkeun itu siman kana dunya. Alal akhirati mandeurikeun akhirat. Jadi maksudna teu milih kana dunya teh bukan berarti ulah boga dunya. Maksudna jadi teu memprioritaskeun dunia henteu lebih mendahulukan dunya daripada akhirat. Jadi eta maksudna wala asarod dunya teh ae la qaddamaha wala faddolaha, tidak memprioritaskan, tidak mengutamakan, tidak mengunggulkan lamun perbandinganana alal akhirati lamun mandeurikeun akhirat. Saha karakter jalmi anu kitu teh? Saha hakimun jalmi anu bijaksana. Nu kumaha nu bijaksana teh?
ae musibun tegesna jalmi anu bener fi af'alihi dina pirang-pirang pada melanana itu si hakim wahwa sareng ari itu hakim teh anu bijaksana teh eta man jalma yamna'u anu nyegah itu siman nafsahu kana dirina itu siman min mukhalafati aklihi tina nyulayaan akalna itu siman as-salimi anu salamet. Jadi jalmi anu bijaksana teh nyaeta anu ngagaduhan aklun salim, anu ngabogaan akal anu salamet. Nu kumaha nu ngagaduhan akal salamet teh? Itu. Anu ngabogaan akal salamet nyaeta anu mana dina dirina tidak memprioritaskan dunia. Kade ulah gagal paham. Dalam arti bukan berarti ulah boga naon? Dunia anu ulah teh memprioritaskan dunia manderikeun akhirat. Tah nu disebat aklun salim jalmi anu kaasupkeun kana kategori bijaksana. Akal salim teh kumaha? Secara syariatna akalna salamet tina hal-hal anu goreng. Gitu. Secara hakikatna jalmi anu ngagaduhan akal salim teh mana? Nyaeta anu mana akalna bersih tina musyrik jali maupun musyrik khofi. Eta kategorina jalmi anu ngagaduhan akal salamet. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah anu katujuh ieu katampiti Imam Yahya bin Mu'ad nyaeta kumaha ma asallaha karimun wala asarod dunya alal akhirati hakimun. Ki, ningali ki. Oh, kasih apa ini?